Kanjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering. Kanjeng Nabi lempang jeung sahabat. Kemudian cak Kanjeng Nabi itu naon? Bangke tuan. Nu bantak dipikeun kuran teh hayangeun nu bogana, bungeun nu bogana. Nu bantak dipikeun nu nu bogana kunaon? Ijideun, gilaeun. Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kanjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini Nini kan aya nu henteu bengking, mah bengking. Nya nini nya bengking. Kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh nya nini mah nya bongkok, nya kuru bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini. Saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis. Nah, kuari nini. Tapi dipoles. Masya Allah eta nini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif punya pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieuna diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun nini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, deh. Atuh dadana dibuka ge lamun nongtot. Ayo mapan ngahelob. Wah, ya ini. Parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta. Kanjeng Nabi digeroankan ku nini. Ya Muhammad, anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kanjeng Nabi terus baik. Ya Jibril man haji saheta oh cek malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaran-kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah ta eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipangjore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun. Geus kana bau nini. Ai jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini geus kararieu bae. Kan ai nini mah bau hangru. Tuh, hapek ya nama tuh. Saya tak heran nini mah sanajan make esprek bae. Disemprot misalnya kurang set tetep ka ambeul bae. Cek nini wah sia nangkep gitu. Marah nini oh nyawan bae aing aya sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila nini nah ieu kan dunia hakikatna dunia seperti eta komo mun Kanjeng Nabi ngagambarkeun bangke masyaallah karim mantap wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan kocomberan lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup tapi indah Hasan Basori perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa tentrem jasa tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan Gusti keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti sapira di dunia teh moal lila Gusti bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti cek Hasan Basori terus saya ibadah ka Gusti Allah ngadoana seperti eta ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang neule dunia teh indah neule dunia teh amis sakumaha cek Kanjeng Nabi adunya mah huluun khudrun dunia mah amis tul hejo ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti
tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan. Bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti, ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basri zuhud, lalaunan dibere teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah, ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi, horenganan kagilaan abdi terhadap dunia ieu lah nu bakal mawa kabahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanna kaijidana terhadap dunia. Sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah, maot keur meujeunna teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basri. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti, sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi, horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking. Tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa. Teu hayang sama sakali. Mantek cek Tuan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia, eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka. Ya Allah. Sekali deh dengekeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadangnya ku celis ya. Atuh kadangnya ja aing ngomong. Eta bahasa Tuan Si Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cinta kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Namun urang ku ari cicing di dunia, cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus HP. Tas salat lain istighfar nggak HP. Mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Udah dek salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeun obor hirup. Eta ciri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri urang. Mencintai jeung merindui dunia sehingga anu cek Tuan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia ku ari mencintai akhirat lantaran aya